masih kene nerangkeun wasiat Syekh Ibrahim Al-Matbuli dina marentahkeun atawa ngawasiatan ka urang piwarang naon cenah ujlah. Tangke teh aya ujlah, aya kholwat gitu. Ari ujlah naon teh? Wana mah ujlah jeung kholwat. Tah ayeuna urang tong wakaoh berarti urang karena kamari geus maca wasiat titah ujlah, titah ngajauh gitu nya, misahkeun diri ti manusia teu loba campur gaul jeung manusia. Anggeus urang mah ayeuna mah rek cicing di imah rek misahkeun maneh tah ieu teh encan waka gitu, can waka cokot kesimpulan bahwa urang teh kudu ujlah. Aya kalana ujlah teh leuwih alus tibatan urang campur gaul, aya kalana oge urang campur gaul jeung batur teh leuwih alus tibatan urang ujlah. Jadi kumaha situasina? Di mana situasi memungkinkan urang ujlah, maka kumaha nya berarti alus. Jeung deui dina ujlah teh dina misahkeun diri ti batur teh niat nu alus mah lain supaya urang henteu kapangaruhan ku kagorengan batur atawa lain supaya urang henteu keuna ku kagorengan batur. Sieun kabawa-bawa urang mah gaul jeung batur teh sieun kabawa-bawana lain. Niat nu alus mah nyata supaya kagorengan urang henteu keuna ka batur. Urang mah jeleumana rudat mun ngariung jeung batur bisi batur keuna ku karudatan urang gitu. Jadi hartina naon aya mun misalna urang moal gaul jeung jelema di dieu bisi kabawa teu balik. Can ge gaul urang geus suudon ti heula goreng pan. Boga rasa suudon batur berarti boga rasa urang leuwih alus tibatan batur. Tapi lamun niatna kieu mah urang mah moal waka gua gaul jeung batur, moal baka ruang riung jeung batur, urang mah jelemana misalna teh rudat. Mun urang gaul jeung batur bisi batur keuna ku karudatan urang. Bisi batur kabawa rudat geus we urang mah sorangan we halusna. Urang mah mending keneh ngajauhan we ti batur. Jadi aya kitu mah urang ayana urang bisa ngamanfaatkeun jeung batur nya alus keneh ruang riung jeung batur. Di mana aya urang teh kalakah leuwih ngamadaratkeun ka batur, kumaha leuwih alus nya. Jeung